Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi kumaha apa yogi naon? Wangi-wangi kieu aya naon da? Salim baru. Naon. Nasa mimitian. Subret heula atuh. Bah. Aduh. Kamarana itu wayak ieu. Can araya bagian rona ya teh. Jeung di rona teh ka bagian malam Jumaah nya waktu-waktu tenggang. Kamarana ieu teh berapa puluh di Surakarta mah 3 kali. Lah, kudu amat teh. Lah, karasa kieu jeung poho gitu timah ketemu sarung-sarung acan. Kira ditinggali aya meja anyar euy. Buat kudu nah buat teh bae nungan barudak ngadak kula di dieu. Aduh kesel. Wah, bodo amat lah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Ya kunaon? Ngalangan pisan untuk jelema. Mun jelema aing bakal beak pisan sarikeun. Lah, dipakeun lah. Jadi teh mana kokol tehnya kokol acan deh. Kalau kamari di karaknya ya kokol. Aduh. Jeung deui RT teh aing di bagian malam Jumaah dicampur baladalu lalagu lalila hayang ini keur itu ka dieu oge. Rudak aing tuh hanya kal bareto ngajukeun poe malam Jumaah, coba mun malam Sabtu disamber dan happy. Buah-buah ngarek heula jalema teh. Hoyak kieu can marantau ka pos. Kumaha tuh ari mah bakal loba bangsa teh nu kadari ya. Si Epung heureuyan ku aing gerak. Awas ya ku aing diheureuyan si Epung. Aing diheureuyan si Epung. Sakitu budak porangan gitu. Jika tibrak itu keur hees gila si Epung teh. Wayah. Asal moal aing teh. Perasaan teh cak teh modal. Dari pisan ya. Mongkong sia anjing. Allahu Akbar. Asrodin. Ini suatu di demit aing dia mah. Kita aing. Jika kun kita ngarona kalah hees teh. Di jam genep aing teh di dia pulang isya teh. Di dieu ngadadak kula la ilaha illallah kamarana ieu teh kawas nu moal da teh nya. Di baru ka dia. Aing ari mana ngarok jam 1 tuh nya sewe eta mah jam 11 jam RT oge 24 jam lah tamu kudu siap lapor. Mereka salme ka RT ge ka urang heula pasti bakal ngaliwatnya. Itu tah aduh aing. Anjing kela. Heuh naon deui? Kela. Mana kope aing mana? Heuh Mana kope aing? di mana euy? Teu mana? Kela. Buah murang. Buah murang. Murang. Bagong teuing. Naon? Koe eta irung. Aduh, aswadin. Oh, Dengan kope aing. bakal bating mah curiga aing mah. Naon eta naon? Ini buah-buah iya euy ngan celong kode rasa keudeuh. Sia tuh kokon we teh malam percaya aing bakal heueuh. Curintakan ya. La ilaha illallah da anjing da kitu da beungeut eta mah. Kira itu ca ngomong-ngomong berak witek duaan wae anjing aing tadi sorangan ayeuna duaan. Orang eta tuh orang teuing tuh yuk sugan orang nyampeun barudak teh anu dihanap sugan orang sampur. Ai hayu. Heeh.
Tapi bisi pasal liwang urang kahanap barudak ka dieu kumaha? Moal. Tawa tulisan di dieu. Masuk. Naon katana? Pokoknya mah teh bidan keluar. Si bidan keluar kumaha? Kalau kan kalau mun wingin ka bidan oge sok bidan keluar, bidan ada. Sama urang keluar otomatis kan di teh bidan keluar. Bener ngerti hayo tuh ya. Lah karena kita. Udah. Kalah. Naon. Berubah lain. Soal tuh. Berubah. Kamen leather. Aji. Siapa? Ayo. Jalan apa itu mah? Angkat yuk. Tapi asli jalan mah. Salah euy. Saya tadi tarik-tariknya. Siga Rian The Bagindes euy. Tapi digigir biasa. Digigir mah siga iya. Biasa. Haji Hobir. Ayo garuk. Juga Haji Idir. Aduh, acem. Malah lain euy. Dah tuh. Lain juga ulah jabrah. Soalnya itu malam Jumaah bisi Si anu tepung. bisi jelema-jelemana. Oh iya betul ya. Tanya ulah. Tanya ya, sabar kan? Hah? Sabar kan ya? Tanya ulah. Ayo tanya ulah. Tanya ya. Lain, ate Ari lain. Luas aja. Hei, Di Ariel lain ya? Ariel lain. satu. Ariel enggak Bima Iwa. Lah Ariel. Ariel enggak? Iwa. Ariel. Emang itu apa? Iwa gitaris palapa. Kok teh gini titipan punya? Oh, tadi teh iya ya titipan ti mamana. Tapi jang, Mama Ariel. jang, Oh, jang Ariel. jang Iwa koran. Hah? Jang Iwa koran. Titipan duit. Bukan dulu. Hah? Oh, ini Ariel. Bagus lain yang bisa lah. Anjing, mau bener teh mas. Tadi Ariel. Lain awak iwak. Namanya. Langgas mau beres-beres. Wah, bukan hayo Ariel lah, lain sama diuk ya, diuk. Besok aja. Tadi dia sok dia saya lain itu posisi teh di mana tuh itu? Yang kulinting si disangka bangsat. Lain kok itu Pokoknya bangsa. Poe Patroli. Poe teh kieu nya tadi teh. Cek RTP cenah kita ngarona eta. Oh, bentuk Oh, kok dia berarti dinya teh koling bagian yang urang. Ngarona dinya. kurang. Hah? Wah, inya di bagian. Bagur, dosa sabaraha abad urang teh. Roronaan teh poe dipuan deui. La ilaha illallah. Lain. Hai ayeuna teh naon nih? Di mana ya? Tidak ada naon di mana bagian Kapleh. lain. Oh, ini teh Remi. lain. Tutup limun. Banyak tengah doa malam Jumaah. Malam Jumaah. Oh. Malam Malam bid'ahnya tadi teh cewek teh. Ker anjing remon. Oh, bener ya. Ingat aing ya. Itu gitu. Eka pos bisi anu mangku tuh pos gitu. Bari ngadurukan dinya mawa dahareun ya, mawa beuleumun naon nya? Mawa Gedang atau mana nangka ban, atuh nya. angin ban. Angin ban mun eta mah nya. Puter gitu. Soknya. Ulang ya. Siap. Mulang reka pos. Eka pos, tapos. Takwa 5 kali mainan normal. Si Acah. Tuh. Mana kurang pergerakan? Atuh merenang patroli deui we da kumaha we. Kumaha? Rada ide-ide cemerlang deh. Kumaha? Ngumpul si Acah. Orang ini kawan merek. Anjing piraku. Hayu. Asyik. Di mana? Didinya teh kemana? Awalnya ngundulur kena si Acah. Ayo nama orang pokoknya namanya PW teh. Wanita barometer body. Lah, ayo mah ieu tuh. Hah? Iya, iya. Tapi itu kacau orang api-api keur ngarona we, api-api keur ngarona. Keur ngarona ieu. Mantap kopi ya tuh. Mantap kopi tadi. Kacamata mau kopi di pos we. Mungkin si cari dulu. Posisi teh kayak mah barometer body. Kumaha orang alasan carana supaya orang jadi bisa bertamu gitu, bisa papanggil jeung wanita single. Hati-hati miluki kumaha? Minta naon? Minta nomor WA na. Hati-hati minta nomor. Ayo kata waktu itu halus. Pokoknya aku macarana sangkan bisa papanggil yang si
barometer boni ya bukan beauty puger. Beauty puger ya kan bangsa nih. Diri sih. Enggak kayak gitu beras aku. Ini kalau ini kan yang kopi ya. Mana? Kali kuat. Orang pegawai itu ngurusan kali. Wih, nah, ayo orang ini. Ini kok respon deh. Iya. Siapa? Selaya jauh itu teh sahanya antrepan tolong dong kieu. Cocoknya. Waalaikumsalam. Apa? Sudah saling memberi kau. Lah ya, aku sadar aku sebagai wajikan itu mesti lagu. Dupi kumaha apa yogi naon? Wangi-wangi kieu aya naonnya asal leuwas. Kita pungui teh nuju Rona nih aneh terjadi hanaang yang sangat dahsyat. Yun dengan radio bus kulkas kayak aduh cai karena yo karena gelas we bias dia yang minum Kutan mang iwak boga barang nu kieu aing kitu mah aing wani tukeran jeung pasir wawalun atawa sampalan jameo ge balas wani teh Pemborong didinya boro-boro jeung sampalan jame jeung wawalun orang mah masing sampalan jame jeung wawalun jeung motore poe wani tumpang natanya jeung motore keras kituang aduh urang iwak barang bel alus kieu mah kajeng kali laminating ulah dipakai kemana-mana pokoknya balas alus teh yakin aing mah euy kelihatan bener itu kurang tadi berarti ini urang mah ada hade besok cemerlang we bangsa ide Iya. sok aya we bangsa ide buruk mah gitu Enggak ada. bun ngomong iya siap Itu marana mana ini teh wangi-wangi kieu. Pugui teh nuju ngarona kan ieu teh nya nuju keliling heg hanaang gitu ta posisina teh koyong Abdi demi kenyamanan bersama saya tehnya bareng rekan saya Kadiyo ini berpatroli demi mengamankan wilayah sebelah tengah ini dan saudara saya itu terjadi kolang yang sangat dahsyat terjadilah nempel Kadiyo gitu. Paling tenang ya hatur nuhun sasuhunan paling tadi teh bade teras deui bade majeng deui ngarona atau bade keliling deui tapangen men hatur nuhun sasuhunan ya ieu terus dipasieun cai sareng oge hapunten Mun teh saweas ya. Terus awalnya kena waktu Oke kadenya temendak naon.
Alhamdulillah sih. Kan sebagai warga yang budiman kita tuh harus saling nanti kalau mau pada iyalah gitu hanya itu mereka lah. Kamu panggil teman kita nanya. Udah dia salah. Siap. Oh, non atunya. Oh, nunggu. Ya. Non atunya, non. Nunggu ya. Nunggu emang enggak. Halo, baik di KPKP. Baru kembali ke laptop. Nih, percaya. Aing membeli masa minggu kajeng kena dah aku kenca di watanku katuma. Kurang temboga. Kurang temboga. Berarti baru kurang ya. Deten di mana ya? Tuh ada yang kalau ngenjok. Barang kongkas itu ya. Tapi ngomong itu buat nges asa ke liwat atau belum sampai di Wasona. Jeung si Aca tadi. Bisi kalau kakak huruan bisi tibra. Orang samberkeun dia. Oh iya bah. Siap. Siap. Ingat ini bahas waktu. Bari selapar itu. Iya bah.